termasuk didinya aya huruf ba mayunan huruf ba. Aya huruf ba mayunan huruf ba. Ari ba sareng ba sami henteu? Sami. Tempat kaluarna sami, sifatna oge sami, da hurufna oge sami. Di mana-mana aya dua huruf anu mana duanana teh sami. Bari samemehna atawa huruf nu kahijina disukunkeun, ieu jarang kapendakna nya. Maka namina teh manawi emut keneh. Idgham mutamatsilain. Namina teh naon? Idgham. Ieu mah teh makan ya. Idgham mutamasilen sogir ya. Bade mutamasilen bade mislen oge sami saleresna mah. Ngan ari mislen makan tangtu hurufna dina hukuman mimpaeh nomor kaduana aya idgham mislen sogir. Eta mah hurufna hiji naon? Mim ta. Ari mutamasilen mah hurufna seueur, asalkeun hurufna sami bade naon we hurufna mah kajaba wawu sareng iya nya. Bade ba mayunan ba, ta mayunan ta, sa mayunan sa, tuluy kaditu nya kajaba wawu sareng iya. Maka namina teh idgham mutamasilen sogir. Bade nyebat mislen mangga ngan bisi pahili jeung hukuman mimpae. Sabab ari mutamasilen teh gaduheun bala dua, mutaqoriben hiji deui naon? Mutajanisen nya. Mutamasilen, mutaqoriben, mutajanisen. Ta eta tilu baladna teh. Mutamasilen ari idgham manaon hartosna teh? Asup. Pedah di dieu aya huruf anu diasupkeun nya. Eta huruf naon nu diasupkeunana? Huruf ba kana huruf ba. Sahingga efek diasupkeun teh anu tadina mah ba sukun teh kudu aya naonan? Qalqalah nya. Ba sukun teh kudu aya qalqalah. Rib kulantaran diasupkeun huruf nu kahijina otomatis qalqalahna oge teu aya. Ribbi teh kenging kieu faqulna ribbi tapi diidghamkeun faqulna ribbi. Ciri idghamna aya naon di dinya? Aya tasdid luhureun ba anu kadua. Ciri ba nu kahiji teh diasupkeun kana ba kanu kadua, idgham. Ari mutamasilen teh hartosna samisil nya. Sami ya, samisil. Maksud samisil teh ieu nu aslina sami makhraj sami sifat nya. Urang mah kurang apal cenah makhraj jeung sifat mah geus we sami hurufna. Tiap-tiap anu aya sami hurufna anu dua teh namina mutamasilen. Ba mayunan ba, dal mayunan dal, ta mayunan ta. Eta teh mutamasilen. Lamun diidghamkeun namina idgham mutamasilen. Contoh sajen supados kahartos.
Ari mutamasilen mah henteu mutlak diidgomkeun, asalkeun dua huruf sami nu kahiji jeung nu kadua namina teh mutamasilen. Contoh nu teu diidgomkeun, fa mayunan fa, alam taro kaifa fa, kaifa sareng faala, fa mayunan fa, tapi di dinya mah henteu diidgomkeun namina ngan mutamasilen wungkul. Atawa mim mayunan mim, jika dina Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahimi, ma rohimi kapayuna maliki, mim mayunan mim, tapi kulantaran teu diidgomkeun maka namina teh mutamasilen. Nah, jadi mutamasilen mah tiap aya dua huruf ngarendeng sami hurufna namina mutamasilen. Ngan lamun huruf nu kahijina diasupkeun kana huruf nu kadua tamahan ku idgham jadi idgham mutamasilen. Tah kitu bentenna teh. Di dieu aya tamahan atawa emel-emel mun di lembur mah emel-emel teh naon tuh buntut. Aya emel-emel sogir, idgham mutamasilen sogir. Idgham pedah diasupkeun huruf nu kahiji kana nu kadua bacaanana nu diasupkeun mah mutamasilen pedah huruf nu kahiji jeung nu kadua teh sami ta ayeuna sogir. Ari sogir teh naon atuh ceuk urang mah leutik, maksudna saeutik pagaweanana. Saeutik pagaweanana teh kumaha? Tah kan ari sogir teh cirina sogir teh huruf nu kahijina disukunkeun. Di mana-mana pakumpul dua huruf tuluy nu kahijina disukunkeun maka namina teh sogir. Jika di dieu idrib bi dua ba nu kahijina disukunkeun, ta eta teh ngajadikeun ngaran bahwa eta teh sogir. Sareng heula qaidah sogir geura. Bil mutajanisaini summa insakan awalu kulli sogiro samian. Mutajanisen eta nu kamasuna lamun pae nu awal sogir ngaranna. Tah didinya teh kan aya bahasa lamun paeh nu awal sogir ngaranna. Lamun dipanjangkeun mah di mana-mana kumpul dua huruf tuluy anu awal alias nu kahijina disukunkeun maka namina teh sogir. Da urang mah teu ngarti teh kana bahasa Arabnya, padahal mah tos jelas summa insakan awalu kulit pasogiro samian. Di mana-mana kumpul dua huruf tuluy nu kahijina disukunkeun maka namina teh sogir.